yang ipayun urang panjatkeun puji sedang syukur kehadirat Allah Dat Nu Maha Gopur. Weehna urang sadaya ayeuna aya dina pananggayungan di mantena, panjangkeun yuswa dina sehat wal afiat. Satemena urang kudu syukuran ka Gusti Nu Maha Agung, menekung ka Nu Maha Agung. Nyaeta urang kudu ngadoa nyukuran kana naon-naon iman parantos dibikeun ka urang. Konco sadaya, kanca sadaya, wargi sadaya, kumaha wartosna daramang. Nuhun upami daramang mah bebeujeuh urang kudu jaga kesehatan supaya urang biasa menjalankan aktivitas urang jeung pentingna. Kumargi sakitu bebeujeuh kaca pesen omat ayo urang sami-sami ngajaga ieu desa, suang ngajaga ieu kampung urang. Ulah aya istilah nyaeta loba maling, loba rampok, loba anu ngajadikeun urang resah gelisah. Sabab itu urang sistem keamanan kudu tingkatkeun. Nyaeta urang kudu ngajaga lembur urang dina kamalingan, dina oknum-oknum anu bisa ngarusak ka daerah urang. Mun sakitu urang kudu nyaeta nyangleutkeun dengan baju sing saring sing buka kancing, sing saring set buka ikat, padalang buka ikat tah. Ikat anyar sana nang meuli di Tokopedia di mana tah online ini mah. Nah. Saring ting pageuh kancing, saring set pageuh ikat. Nah. Jadi urang kudu saban waktu waspada. Ulah aya istilah barang-barang urang kalengitan, motor leungit, binatang terdak leungit, ayam, domba, embe leungit, ngan leuwih leungit, angka hade tah. Ulah aya istilah pamajikan urang nepi ka leungit teh kade. Nah, jaga urang, jaga anak urang, istri urang ulah sampai leungit. Leungit di dieu lain leungit wujudna wungkul, tapi leungit hartena tina kaimanan ka Gusti Allah. Oleh sakitu bebeujeuh urang ajak pamajikan urang, anak urang dikeun supaya mantep istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dan kieu bebeujeuh pepeling tiga terkaca. Mudah-mudahan ada yang manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.